كثيرة في أي موضع كانت ولذلك قال بعضهم لن كرنا mangkono bal ibadatul qulub qala ba'duhum ucap setengah ulama azratum min amalil qulub afdalu min amsalil jibal min amalil jawari sahabat semut kang tetap saking pirang-pirang pagawean pirang-pirang ati iku leuwih utama inimang saking pirang-pirang umpamane pirang-pirang gunung saking pirang-pirang pagawean pirang-pirang raga. Qul alaihi salatu wassalam lan ucap Kangjeng Nabi ku tetep ing atase Kangjeng Nabi utawi rahmat lan salam ucap ing lapat rakaatun min alimin utawi sarakaat min alimin billah saking kang ma'rifating Allah iku kabdalu kang leuwih utama min alfi rakaatin saking 1000 rakaat min jahilin billah saking kang bodoh ing Allah zakarahu fil jami'in nutur ya nawawi hadis ing dalam kitab Jami' wal Narji ila ma kunna bisadadihi minal isyarah bijik balik ingsun sadaya maring barang kang ana iku tetep iku maring barang kang ana ingsun sadaya iku tetep kalawan aturane nema saking isyarah wanaqulu urang kuari keur ngabahas tentang wali nu geus kanyahoan ku urang bahwa wali teh boga makom boga hal halna ieu beda-beda tergantung kumaha nu ngadorong ti dirina nu bakal nimbulkeun kana khariqun lil adat ahwal rabbaniyah eta adalah allati tansha'u an zikrillah minal qulubil munawwarah wa an sibai man taharraka ilal hadrah nu timbul tina zikir ka Gusti inna hate anu moncorong eueuhna naonan di jero hate tengan hijibe Allah bakal timbul hal atawa tina ngadenge anu warobahkeun sehingga menuju kana hadrah eta ge bakal timbul hal lengan ekstasi tawa timbul tidak ngadenge alatul lahwi nyanyian-nyanyian terus menuju ke arah hadrah nu nyaho hanya guru lah jang naklukkeun nafsu-nafsu nu aya di murid bareng guguru kahiji guru mursyid dipetakeunna bakal beda ku guru nu ieu mah kieu nu ieu mah kieu nu ieu mah kieu nu ieu mah titah cicing bae di masjid nu ieu mah titah ngagali empang nu ieu mah titah leumpang lantaran nu nyaho kana naklukkeun nafsuna hanya guru mursyid geus urusanana hese moalnya urang mah sebab urang mah kakarak datang ka guguru teh amil jurumiyah sorob alpiyah johar maknun belah dieuna jamul jawami ulah dituna deui atuh bangsa juman samsiah ilmu musolahat hadis musolahat tafsir eta mah sakadar jang zahir. Urang belajar sholat ternyata di jero sholat mamawa nafsu na ye nu ngomean nafsu supaya jero sholat bersih lillah hanya guru mursyid
urang diondang ka unggal daerah dakwah titah ngajungjungkeun agama Allah ulah aya muatan-muatan di jerona ulah hayang dibere amplop teu hayang jang naon amplop eusina nu puguh ge ulah aya muatan-muatan hiji we Allah ketika berangkat ternyata di jerona loba muatan-muatan duniawi, muatan jabatan, muatan dunia, muatan macam-macam di beresan hanya guru mursyid nu bisa ngaberesan. Imam Harun Raja Harun Ar-Rasyid ge hayang beres teh kudu eureun tina jadi rajana. Lengser we ngahaja. Abu Bakar Shibli seorang gubernur kepanggihnyana jeung Imam Junaidil Baghdadi hayang nyana ngaguru lantaran deuleuki Junaidil Baghdadi kok tenang amat sejuk amat datang sekali teu ditarima datang dua kali hayang guguru teu ditarima datang tilu kali kakarak aya make aturan-aturan nya endeup beneran dekna bener siap lamun maka aturan-aturan siap eureun jadi gubernur siap henteu siap pakaian eta nu baragus pikeunnan aya di dieu pakaian geus aya tambalan malah lobaan tambalan jeung nu teu daek kaji pudali keula lah kela sama rukuma wariba guru batin teh make surat ondang didatangan ku guruna geus diondang sia teu datang didatangan ku aing milu atuh sia ka tarekat aing nu geus ge asal nu milu ka aing maju usahana teu neuleus sia milu sia ku bedegong-bedegong teuing tarekat jurusana ka usaha bangkawarah jasa tah guru tarekat kos itu bloon ablaul bloon iya tuh lain jurusan orang dek nyaritakeun dunya berarti ekonomi urusanana iki tamah dek ngabeberes manusia politik tamah urusanan istislahul ummah lamun dek istislahul qulub urusanana pisah jeung dunya pisah jeung makhluk pisah jeung nafsu, pisah jeung setan. Saha atuh nuduhkeun guru mursyid, lain haji mursyid sih. Guru mursyid. Teu meunang bebeja guru kos kitu mah lain diberita-beritakeun. Lain dirame-rame zikir unggal puting illallah. Rorongsokan temen kos kitu. Sanajan norekat, sanajan zikir motifna nu salah. Ditanya ge ulah ngaku, ditanya ge ente norekatnya ih sok santu kacan ngabohongin teu beungeus pokona ulah kieu ente norekatnya geus 2 tahap anak alhamdulillah anak geus alhamdulillah geus tereh masjid kebo asana anak ieu norekat si kebo urusan anak salah balilah ruhani ieu numentak saha guruna kuari eueuh dina aya guruna pimuridna mana samarukna kumaha ese gos deuleu contoh-contoh Imam Ghazali deuleu Imam Syafi'i tingali mazhabul arba'ah guguru thariqahna belah dieuna tah Jalaluddin Rumi Bahauddin An-Naqsabandi eta nu sok disebut-sebut ku urang belah dieuna pisan di urang Syekh Nawawi sugan kacaritakeun Syekh Nawawi teh tarekat henteu atuh biang tarekat nya biang nya biang tuh Syekh Asnawi caringin apa bebe jatuh henteu tah ieu bae Buya ditanjakan bebeja kaki Husein carita yang guguru teh ditarima sekali 2 kali 3 kali kakarak beneran endek beneran atuh lepaskeun eta panjana mah ngagolek ngawayang atuh eueuhkeun eta wayang siap ceknya abdi mah deuk nuturkeun bae kakarak di dinya sagala rupa kudu dicoplok-coplokkeun ieu mah bupati norekat
menteri norekat hasil norekatna aman tina korupsi nu kudu nama ditangkep jadi henteu lain jurusan torekat ngabebener batin supaya ulah hariaan supaya ulah aya ujub supaya ulah takabur dibere tahap-tahap saenggeus teh dilaksanakeun tahap-tahap cirina bakal dibere engke ku guru ciri naik ieu di masyarakat kitu ciri naik kadua kieu ke masyarakat kieu maneh mah ulah mikiran masyarakat ngan masyarakat bakal kieu geus dibeja pola ngaranna di mana geus mola bakal jadi ramuan-ramuanana olah engke jadi bolu ulah mikiran kuku mah asal ramuanana beres bakal jadi bolu minimal bantat boluna pas gitu bae tuh ya ulah mikiran bolu bae nyeun teu hayang bae jadi wali berangkat henteu tak masarua bae jeung hayang sugih tapi teu melak pare dagang henteu ngalamun bae apa bisa sugih ku ngalamun sotrais mal bisa hayang bisa ngaji ngalamun mondok henteu naon henteu jurid newo-newo sia datang mal bisa kok mau jadi wali cacakan hayang bisa ngaji teu daek ngaji teu mondok atuh mal bisa kiai doakeun kula hayang nang kula yang bisa ngaji jasa mondok henteu sia henteu naon tuh gawe di pabrik ai sia kumaha ieu lalakonna hayang bisa ngaji mun kieu mah doakeun kiai duit supaya kumpul sia digawe kula di pabrik babari teh mah ngadoakeunana asa ulah dahar-dahar bae teh sia kumpul ke duit babari teh situ tapi ieu mah hayang bisa ngaji gawe di pabrik ngaji henteu maksudna kecuali bari ngaji lain masalah hayang boga pare teh tani mal beres hayang jadi wali atuh henteu berangkat atuh mal bisa paling ge ngalamun sama kos jelema yang jadi wali ngalamun isuk-isuk ajunya ngising barang ngising di walungan rada deet pas ka huluku ya ka krongkongku ya aju dibawa kuku ya tai nu aing jadi wali itu tai aing bisa lempang puguh kuku ya blon betah tai jadi wali teh waduh mantap kuariban nu edan jadi wali tuh hese dah ieu nu nyaona saha nu nyaona hanya guru-guru mursyid urang moal bisa boga guru lamun urang teu yakin ka eta guru teu yakin ka guru ngolembar ka guru moal datang ka paeh moal bisa kudu yakin heula ka guru sebab engke di guru teh macem-macem tingkah guru teh lamun urang ngolembar geus boro-boro keur encan geus berangkat urang ngolembar ka guru geus-geusan ngeusan moal menang faed jadi kudu yakin penuh boro-boro keur bener keur salahna ge keur salahna tetep kudu percaya bae ka guru mantak Muhammadiyah mah ngabloonkeun ka tarekat Wahabi ngabloonkeun ka tarekat di luar ahli sunnah mah ngabloonkeun masa cenah ka guru kos atuh can nyaho guruna atuh lain guru moral kiai golkar guruna teh geus usul ilallah anu nyana ngetes ka murid geus bisa nya mah sebab nyana geus teu kalimpudan ku nafsu geus perang jeung nafsu perang di medan laga mah sakedeung sebulan 2 bulan setahun 2 tahun 3 tahun beres nu paeh dihitung ku urang saanu menang dihitung beres geusan tapi perang jeung nafsu bati mimiti urang balik datang ka paeh teu eureun-eureun jeung nafsu beratan iya jihadul akbar jihadul asgor itu mah jihadul akbar itu mah jihadul asgor perang di medan lagama jihad asgor leutik mah tapi ieu perang jeung nafsu mah urang poe ieu bisa perang jeung nafsu alhamdulillah gong bae ngeunaheun jasa awak kudang isuk-isuk aju kaluat neuleuh si embak budak susuna beda amat didelekeun bae ku urang perang na eleh perang eleh tangarana tah eleh perang tah per detik eta teh kos kitu dihitung per detik jasa nah menang geus tah mah salaya we peureum sanajan sabelah peureum menang nyana dek mulai aya kandidat datang ka ieu mah
abdi bade ngiringan ieu pujaran bupati doana ngama terus ka dieu pangdukungkeun we abdi teh urang ningali di dieu didukung ku urang motivasina agama apa dunia ketika agamaan salah tak dukang dukung teh kelantaran dibere duit sabaraha karapun teh berena urang kamari sabaraha pertama 20 kan terus kebelah dia naik ya aya nilai jual lah kontrak biasa perang eleh ngaranna eleh perang takos gitu di torekat babari torekat mah ja aya larangan-larangan asal larangan ditabrak mun nyana encan torekat encan atawa nyana geus torekat batal hese-hese amat aya laranganna aja syarat lagi aya 40 eta teh nu dijelaskeun ku Mama Bakri dina kitab torekat jitu babari ya salah mereka mun nyana torekat batal berarti laranganna dirumpak jieu hese-hese kos kitu bae sih ya lain sakadar zikir lain sakadar muatan zikirna sing hade ieu teh pandek ngaikhlaskeun lillah deuk ngalilahkeun jelema lamun piki mah nuntun jelema supaya rapih wudu jeung salatna torekat mah nuntun jelema supaya ikhlas geus ulah aya muatan-muatan zikirna ulah aya muatan ngaji ulah aya muatan berangkat gerakna teu meunang aya muatan di luar lillahi sakitu asalnya nuntun jelema di luar lillahi ta'ala batal norekat mun nyana norekat mun encan atuh acak-acakan ka ditu kos kitu mah ieu deuk nuntun lillah atuh nu bisa lillah kudu nuntunna jadi kajen kumaha ge geus tah mamalana di mana jelema geus terjun norekat kemudian muatanana di luar lillah aya muatanana Allah nutukna leuwih tibatan jelema mikih sebab nyana nyaho geus dibere doktrin ku guru ajunya anak kos kitu atuh batal meme asupna ge torekat mah beat teh lain sasalaman sumpah setia teh naon nu disumpahanana bahasa beat teh ngaranna sumpah secara formalitas sasalaman teu kudu sasalaman geus nu endek di beatna naon masalahna pandita aja heula sia cicing henteu ieu di pemerintahan abdi cicing keluar beat siap ulah cicing di pemerintah dek torekat siap beat ngaranna siap hiji sia dagang apa henteu dagang jangan teh sia dagangna beli mobil ulah di beat lamun sia dagang usaha jangan jang li'ilai kalimatillah beat sia magahan ngaji magahan bentukna naon yayasan nah maksudna yayasan keun kunaon abe bantuan babari teu meunang di bea ndek lillahi ta'ala yang nyaho mah nu mantak keras kabeh ge ahli tarekat badi mamana ge sebab nyaho rumus batal sia ngagungkeun agamana kos kitu mah wanieu nyaho rumus salah beat bae ngan sakadar zikir emang beat soekeun sungutna bisa lain kitu beat teh naon nu deuk di beatna kos Kangjeng Nabi beat Aqobah naon ieu nu di beat ku Kangjeng Nabi sumpah setia hiji naon tinggal di Bukhari hiji naon kitu ngaranna salat kadua zakat tilu eta beat ku naon kitu Aqobah beat Hudaybiyah aya sabaraha beat teh sumpah setia naon nu endek dicekel beatna torekat teh beat tanya ku guru lain main asup-asupkeun sia ka dieu norekat cicing geus dia perem mikir nya bawaan ku sudah murid ka dieu nya bareng jeung aing norekat aju mungkin sasalaman make duit atuh make mahar bila perlu saurang 10 gram abi aing tereh kajian imah hayang ganti mobil bener kan Pud mobil tarekat kos kitu heran ieu mana beat mana beat sasalaman ye boro-boro torekat atuh beat urang bobogohan bae jeung sarwiti beat ngaranna sumpah setia detik ini saya bersumpah Kanda tidak ada dua di hatiku kecuali Kanda gunung yang tinggi akan kudaki lautan yang dalam akan kuseberangi wow Oma Irama tamadu beat sumpah setia naon udik di beatna bahwa saya betul-betul 100% cinta kepadamu
tah asal engke aya larangan bae nya nanyahoan Kak kan udah janji kita beat bersama kok ngolembar apa itu ngolembar cinta kita aya beat aya larangan-larangan nah kuari mah ditorekat beat teu nya nundek di beat teh jerona naon lain sakadar zikir nu matak aya jelema asup torekat beres asup torekat asup mui batal norekatna batal lillahi ta'ala batal je ulah sambarangan yo aing geus torekat tamat di ditu kuari baheula mah teu jadi buih kuari jadi batal lain lalaga demi Allah batal maka demi Allah segala batal norekatna jadi mui batal lamun nu geus jaho moal daekeun keur jadi mui eureun mun norekat mantap baru kuari mah jadi berubah urang baheula mah gaul jeung pemerintah gaul jeung mui gaul jeung partai kuari mah henteu pasti ieu boga pagawean tanya ke urang bu aing geus guguru anu bener ngaranna berubah tina jadi tina urut jeung pemerintah jeung mui jeung partai jeung organisasi kuari henteu emang teu meunang norekat teh can bisa mah teu meunang can bisa lillah teu meunang mun geus bisa los geus bisa mah teu masalah sebab hate tetep moal lembar gaul jeung pemerintah teu hayang kana dunia jeung jabatanna hiji Allah asup di organisasi bila perlu jadi kepala jeung ketua organisasina mulus nyana lain kalimatillah melalui organisasi dikaluhurkeun agama Allah teu hayang jabatan jeung dunia beres bila perlu jadi presiden teu hayang dunia jeung teu hayang jabatan deuk nuntun manusia mengarahkan ke Allah teu masalah Raden Patah jadi raja Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja Maulana Hasanuddin jadi raja SBY jadi raja ngan tangkepen engke di borgol jeung Haji Pudoli duaan dihijikeun kade sial cek Haji Pudoli itu sial siapa aduh teu babari ieu keur carita ulah sambarangan ngomong torekat laranganana beat bae tah asal aya zikiran muatanna lain lillahi kalimat lain lillahi ta'ala batal mun dibuat-buat mun poho kudu istighfar deui cepatnya melalui guru deui nya teh geus bae ku guru deuk disabetan tadi ku kumaha abdi poho kamari teh ngayakeun zikiran di mana karapun zikiranna kamari poho abdi teh diservis pasti ku guru sieuna naonana tu lain ngajak ka Allah ngajak ka kos kitu batal rumus da deui Dimantak lamun teu anggeus guguru torekat mah kos kitu kamalacin. Naon tah kamalacin? Naon eta? Bantut. Bantut boro-boro norekat atuh. Dahar mantang ge bantut, gua hitut doa. Sigade naon ieu sumpah setia teh sabaraha. Ditanya ku guru dek norekat teh. Ye, sabarukna ku mantak deuleu Abah Ucu. Tilok ngomong-ngomong torekat. Allahu ya rahman mantak mabruk ge ilmu sieun enggak panggih RT ge lumpatnya nama di Banjar teu ngomong-ngomong torekat beudek aya posyandu lah lumpatan ka sawah deuk aya posyandu malah nanyakeun nyana ka santri aya posyandu sih naon belaga teu nyaho nyana posyandu teh naon belaga teh ka sawah kabehan santri ditinggalkeun naon eta di jerona boga pagawean ka Allah beusi salah ieu mah ngondisikeun berapa dananya aduh diatur nih guys anu ngatur aya kala di dieu teu beres nah mantap nyaho urang larangan-laranganan ulah ngomong tasawuf bae ai sape keur haram ai HP boga ai sape keur haram ai duit di pemerintah dicokot larangan keras di torekat mah ndek teuing tarima dakul bala bikeun ka kotok-kotok nu pencit engke ge aya cara-carana tah mah asal urang asup ka torekat bakal aya cara narimana jang naon ulah diatung engke ge aya nu mantak urang teu nyaho encan asup geus asup mah bakal nyaho mana laranganana jeung kumaha carana ketika larangan eta ku urang ditabrak urang teh lantaran teu bisa engke tah urang asup mantak sakadar zikir menihil teman babari teman kos kitu mah cara beat ke istilah di torikoh naon nu di beatkeun
Atuh maca la ilaha illallah mah gampang. Ya teu kudu ititah ge urang maraca bae. Maca bae. Aturan napasna mah gampang, tapi eta nu dibeatna. Nah, hanya guru mursyid lagunya. Kitulah ieu carita hese lantaran mararuncul torekat-torekat di sisi digigir ku bloon-bloon teuing. Mengatasnamakan torekat Qadiriyah, torekat Naksabandia, torekat Kopi, torekat tek-tek jeung bengekna bloon. Sangkilang zikir ulah mengatasnamakan torekat zikir bae sia indeup. Puting-puting, zikir illallah. Kudu di sisi anu keur ngeri huntu. Cak nu jadi terus tolol. Nu zikir ditolol-tolol kan. Ulah wakal mikiran batur sorangan bae datang ka mana kanikmatan zikir, sorangan bae heulanan. Sorangan dek kumaha ge ulah wakal jeung batur ulah ieu maka karak ge norekat 2 minggu geus ngajakan batur. Ya Allah, mun aing jadi presidenna ditangkap ku aing digantung. Jeung presidenna digantung. Jeung aingna berarti. Artinya naon hese. Harun Ar-Rasyid eureun jadi rajana, Imam Abu Bakar Syibli eureun jadi gubernurna, Imam Syekh Sikti eureun jadi pengusahana. Begitu Imam Hanafi sarua eureun jadi pengusaha. Imam Hanafi teh pengusaha ternama di Baghdad. Eureun heula. Ketika geus warusul ilallah karak metak deui nya. Bergerak deui Imam Abu Bakar Syibli di pemerintah. Bergerak deui Syekh Sikti di usaha. Bergerak deui geus eueuh kahayang hiji ngaluhurkeun agama Allah eta noreka. Urang bergerak di ke pesantrenan geus ulah kasih si kagigir berangkat ibadah melalui pendidikan ieu lillahi taala ajak jelema ka arah Allah ulah pungkal pengkol iki cenah boga pangajian haju ya sok kumpulan di pengajian ngumpulkeun dana jang naon jang kematian sia emang deuk paeh ti heula. Ulah tarekat teu meunang segala dana kematian segala tek-tek bagaimana dititah ulah naon sebabna engke keur leutik mah nya teu hayang barang geus kumpul da bang saya 30 juta pake heula lagi duit hook ieu ja nu paeh mah paling 1000 2000 pake heula norekat bos gitu teu eta ge sejasa anti cempalan dunia. Nah, ieu keur carita hese na norekat lain sakadar zikir. Urang guru torekat kuari mah babari neangan kut kitab nama. Beli fotokopi geus aya, Latifatul Qalib, Latifatul Ruh, Latifatul Sil, Latifatul Kopi, Latifatul babari. Bila perlu maling atau rekam. Tapi teu berangkat moalnya ka jerona di kumaha. Mantak beat aya naon beat. Muhammadiyah teh nyahoeun nya menyarekan beat apa itu? Ada juga zaman Rasul beat sekarang mah tidak ada. Teh nyahoeun jerona nu di beat teh naon? Mantak ke lamun urang can nyaho mah moal bisa. Nah, kakarak, sini lu min, sini min. Duduk di sini di depan gua min. Rais dan gua copot lo. Bejaan heula nu di beat teh naon? Sabaraha kumaha? Engke ge nyana bakal oh iya bakal iya. Nah, aku teu nyaho, urangna ngomong teu nyaho. Beat nyanana teu nyaho deui. Salah torekat itu mengkultuskan guru. Apa-apaan itu? Sini gimana guru, sini gimana guru. Nyana nyinggung Gus Dur bakal itu nanti bagaimana guru. Gus Dur begitu baik kan. Saya diperintah oleh guru. Bagaimana guru? Nyana kumaha guru baik berarti kan boga guru khususnya nama. Maju mundurna kumaha cakur ditepak cakur ulah. Kabari keur lengser cak guruna jangan lima guru nu masih hidup hiji keneh guru tarekat Gus Dur ya lain Habib Rozak lain kos gitu Habib Rozak mah bahenol bae zawiji zaujatan aduh kemana ieu lompatna ya acak-acakan ieu mursyid dia. Ya Karim doh hese ya carita hese jadi orang kudu nyaho hese abeh ulah nyaritakeun torekat isin kudu kunyahoan urang pepencaan bae orang kudu bisa pencaan si tolol tah budak kuda-kudana kus kitu amat ya pacer tah budak kuda-kudana cak nu bisa direngkas bisa ku aing sia cak nu bisa ieu torekat bae jadi mui direngkas ya teu kudu direngkas tah mah ngajungkel sorangan konsepna
jah norekat jadi muin norekat jadi pemerintah mantap bah anom disalah-salahkeun ge ku ahli-ahli torekat kunaon itu pamarentah diasup-asupkeun torekat ulah nyebut torekat dipikir-pikir baik tah baca ulah ngatas nama torekat asal geus asal nama torekat berarti geus kebogaan aturan-aturan manya menteri diasupkeun torekat ya tanggung jawab dihareupeun Allah na kumaha pandeg ngajak lillahi ta'ala nyanana kudu geus bisa. Ieu mah keur carita guru-guru sa Pulau Jawa, Banten nu nyahoeun, Garut, Tasikmalaya. Wah, kieu Suralaya jadi salah. Salah ieu. Salah nu nyalahkeun teh nu nyaho aturan. Nu teu nyaho aturan mah pajar hebat bae. Aya deui zikir di pareuman cak cenah abeh nu kadeuleu Allah doang. Pantau geuna abak huluna. Engke asal ngaburinya ieu eta Allah. Dalilna Allahu nuru samawati wal ardi Allah teh cahaya langit jeung bumi soekeun budak boloon teuing satorekat teh saha guruna jeung saha muridna eta ieu kos kieu aduh ieu mah masa beungeut kos kieu kararieu nu penting mah mengenal bae heula nyaho urang ketika urang neuleuh ka laut urang nyaho jero ulah coba-coba sebab orang can dibere carana ngojai ulah coba-coba orang turun ke laut sebab can dibere cara ngojai besi kieu aing mah deuk ngojai bae ebrak teu make baju renang ebrak makanya make samping atuh kabawa ku samping deuk ngojai aya baju kerenangna carana neuk kumaha apakah ieu gaya tempurung apakah ieu gaya bancet atuh ya Allah aduh atau begaya engkog-engkogan ada keren nah iya ge sarua deuk menghadapi laut torekat teh nyaho jero urang ulah coba-coba sia deuk berarti kudu guguru heula renangna baju renangna abeng ke kadeleuna mantep amat teh budak renang bagus nu iya guguru bagus soloyong kadeleuna wih mantep ngeunaheun amatnya neuleuh renang sebab nang guguru bisa 10 meter balik deui ke tambah deui 20 meter ke tambah deui silem kebel kok mau urang bugis mah bow sakali silem nyokotan duit pan di Merak di kapal eta berjalan aku bisa ambil santai duit dicokotan segala dicokotan atuh berjam-jam di jero kumaha eta nang latihan menang latihan tah kuari mah ieu laut sia jero aing nyaho jero sia deuk renang bae make bajuna mana make samping bae ke jubah asana teri arasup ka jero sia ieu pajar jaring sia ieu salah nah ieulah ieu sebagai gambar lainan kula eta teh gambaran cek Imam Abu Hasan Asyadzili jadi urang lamun endek neuleuh bae atuh di pantai oh jajero balik deui cek Abu Hasan Asyadzili cek Syekh Abdul Qadir kos kitu dina kitab tarekat da lamun neuleuh jejero horenganan sanggup sia ka ditu teu sanggup balik bae geus ka imah dongeng bae bahwa di ditu aya laut aya siang geus ka pantaina doang aja sia ka ditu henteu geus sakitu jadi anu nyaho ka laut di pantaina doang moal nyahoeun jero na sakumaha di jero laut aya naon ngan berita nu geus ka ditu nyaho kos kitu tapi lamun enggeus mah bos ya di laut itu mah kitu di jerona kieu oh kapanggih jeung anu tah nu berita doang mah ngaberitakeun laut jero manggihan sia ka jero henteu eta engke jelema teh lah tuh laut teh mah geus ka mana sia tuh aing ke Merak geus itu ka mana eta ka Karang Bolong waktu ke tahun baru jeung Haji Pudoli mawa jahe geus dongeng doang tapi lamun geus ka laut mah beuh ulah coba-coba cek nyana teh lamun endek sing bener belajarna lantaran di jero ketika aya lauk beungeunang ke ketika aya lauk gede endek ngaleg-leg urang kudu bisa engke ketika aya hewan-hewan anu galak di jero teh endek datang ka mutiara teh deuk datang ka mutiara loba gangguan sebab mutiara aya nu ngageugeuh didinya lah bakal netasya kudu bisa iyalah tarekat tah geus beat heula asal beat mantep
antikeun ku sia dunia, lempengkeun ka Allah, antikeun ku sia jabatan, lempengkeun ka Allah, antikeun ku sia nafsu. Carana ngaleungitkeun nafsu dibere engke. Nafsu aya sabaruba, aya nafsu, aya hawa, aya tiba tah. Beda-beda engke carana. Aya nafsu naon nu biceunan di nafsu, aya hawa naon, aya watek naon tah watek nu kudu dipiceunan. Watek teh di mana-mana aambean hayang sengit, di mana dedengean hayang nu merdu, di mana dedeleuan hayang nu indah, di mana-mana barang dahar hayang nu lagak. Eta kan watek jelema. Tah eta teh piceunan nu kos kitu, watek-watek kos kitu teh tah. Di mana-mana peuting hayang sare, watek manusia. Di mana-mana ngaji nundutan watek keneh. Eta kita micin lanu karari itu bisa sia teuleum ka jero. Teu bisa sia, awas ngambang sia. Asana di dahar lauk cucut sia. Di dahar lauk cucut tah ieu norekat haju jadi mui, tah mah lain ku lauk cucut tah mah. Tah mah kurajungan geus beak. Di bagenya kurajungan tah engke mah lamun aya jelema nu norekat haju jadi mui, beak kurajungan ya budak. Babari bae lamun urang nyaho rumus. Mantak sing ade. Mun urang norekat teu jeung ilmuna, beak kurajungan. Ngaji ka mana nya? Aduh Gusti. Carana hal beda-beda tergantung kumaha nu aya di dirina sesuai jeung pemberian guru. Na ieu mah nu kamari nyanyian-nyanyian teh ternyata horeng mengarah kana ieun diri geus senja. Dek ka Mekah cek manehanana dek ngahususkeun bae pepegatan jeung makhluk jeung dunia di Mekah dek ka Allah. Ta eta teh jelema nu handap keneh, padahal dek ka Allah mah teu kudu di Mekah, di urang ge atuh ja Allah mah eta keneh. Sekali urang bertobat di urang jeung di Mekah akur bae. Eta mah urusan zahir, deket Baitullah, deket Sofa, deket Marwah. Dia aya Hijr Ismail, dia aya Hajar Aswad, di dia aya Zamzam zahir sama. Lain goreng, lain ketika endek urang mengarah kana hakikat, nu kos kitu mah piceun. Endek ka Allah doang hiji. Di Mekah jeung di urang Allah na eta keneh, di kota jeung di lembur Allah na eta keneh. Allah nu kasifatan wujud kidam baqo mukhalafah lil hawadis qiyamuhu bi nafsi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat sudah eta keneh sarua. Sugan wujudna di Mekah mah jeung wujudna di urang beda. Wah sia bahaya sia. Akur Gusti Allah mah. Atuh urang sujud di Mekah ka Allah, sujud di dieu ka Allah mantak dibagi. Aya tempat sujud, aya tempat kiblat, zahir jeung batin. Kayak kabagi tilu bakalna. Aya kiblat zahir Mekah, aya kiblat kolbu, aya kiblat ruh. Beda-beda. Yes, urang teh diajar tarekat bekos kitu tah. Ilmu-ilmuna heula digambar awak urang, digambar sabara lapis, digambar kakarak. Endek sia ieu. Namun endek silakan. Karak endek, benar beat. Sumpah setia. Zat. Tereh kajadi. Baca heula sholawat. Ya, baca heula ieu, baca heula ieu, baca ieu, baca ieu kakarak ujungna ke zikir. Mulai perang jeung nafsu. Perang jeung tiba heula jeung watek. Peuting urang biasana hayang sare di perangan ku urang. Hudang, perang tak urang perang awalan tak jeung watek. Perang awal jeung watek urang teh datang ka mana coba perang urang teh tah. Sedangkan perang eta mah timimiti berangkat datang ka bae. Perang nu eta mah terus bae. Begitu dahar watek urang teh hayang useuh beuh. Perang. Biasana sapirih 2. Atuh batal. Eleh perang maksudna batal henteu tamam eleh perang. Biasana 2 piring, sapiring heula, biasana sapiring setengah heula. Hayangna nu ngeunah bae sungut teh ieu. Di dinya aya tah daging ayam, daging, kemudian gepuk dan lain sebagainya teh. Nupang teu hayangna diri urang naon di nupang teu hayangna? Nupang teu hayangna teh teri nu kos paku. Kakarak di dinya perang heula jeung watek. Emang norekat kumaha? Ieu mah barang norekat haju lalintu. Ekir dikanyaokeun hese. Ulah sambarangan di lembur urang besi anu ngaku-ngaku torekat jeung ngajak ulah. Ulah ieu mah maksudna kos kitu ulah. Ketika engke urang digerakkeun mah ku Allah atuh dibere kuat ieu. Mimiti resep heula, aju dibere hayang, aju dibere daek kuat.
Atuh mah urusan Allah, tinggal kumaha ngazam urang sejak urang endek henteu ka Allahna. Ulah agag-agagan. Namun endek henteu sakali. Tarohanana norekat mah nyawa. Nyawa tarekat mah nu mantak Ki Halat Bono di urang teh sakara Siti Jenar di Bono masih loba kene guruna Gus Dur mah di Balem. Guruna Gus Dur mah di Bagdad di Balem nya nama. Tarohana nyawa. Tuh masalah kos kitu, penting agama lu. Hiji bae nu mentak Imam Syafi'i asupkeun ka penjara. Hiji masalah. Imam Ghazali, Imam Bukhari ditarik di kuda nya nama. Benturan ye sirahna. Eta teh nu ngarangkum hadis Kangjeng Nabi. Ketika geus asup jana kana tarekat geus susul ilallah, goyang di negara Afghanistan. Tangkap cak raja teh eta baheula tu ka Bukhari. Tangkap seret mentak sabab maut yang kecerita sabab Imam Bukhari benturan sirahna jeung batu-batu ketika diseret ku kuda. Emang masalah kan dirinya Allah. Urang mah tadina Allah datang bae duit. Allah. Datang bae mobil masih kena grace teh ya. Nah, katilu kali Pak, dulur sadaya hidup. Ya ditorekat kos kitu ting bating. Sial cak Haji Pudoli ka aing nyinggung. Ieu keur carita hese torekat eta nya. Jadi eta mah lamun urang kulah pilih eta masih handap henteu salah ngan minal ulama'il mujtahidin. Walau kana minal arifin lamahtaja ila zihabi Makkah. Lamun nyana min jumlatil arifin moal kudu butuhun berangkat ke Mekah bal ibadatul qulub balik tah ngaibadah hate ieu mudha'afatun tertikal-tikal di mana bae ge bi adhafin katsira ai maudhi'in kana di tempat mana bae akur bae jeung ke ngeunaheun bae di mana bae ge ahli thariqah mah sebab zikirna lain ku diuk lain hate golbu. Engke terasa misah di jero awak teh sakumaha bisa di non kitu ngaranna di endut-endut roh teh jeung awak bisa misah tak ketika nya aya gangguan rapet deui teu ngeunaheun salat teu ngeunaheun zikir teu ngeunaheun maca Quran ke lamun geus misah teh trek eta kakarak satu dimensi engke dimensi kedua teh dimensi ketilu dimensi keopat dimensi nah lamun geus dimensi kegenep disebut indra keenam. Nges, di mana awak, di mana ruh. Di mana eta caritana kumaha? Eta geus kos kitu perasaan teh kos kitu. Geus nu ngomong teh ieu, nu ngomong hate mah zikir bisa, ruh bisa zikir. Kok bisa kos kitu hese nyaritakeunana? Tama sebab perasaan. Urang ayeuna kajenting ku kumaha ge keur main cinta-cintaan keur dahar ka ditu bae. Nginum ka ditu. Tuh bener bae ka dinya mah pan. Emang sia mah karasana eta doang meureun. Eta kakarak soal cinta-cintaan. Tapi lamun kurang kayak dipelajari setik dirasakan bakal karasa. Oh jahe nikmat. Geus nu kos kitu mah ke salat nage terasa lain dirina asa ku Allah digerak-gerakeun. Geus moal capek. Geus jana mah salat nage cukup 2 rakaat bae tapi mundal. Zikirna kita loba-loba tapi dibandingkan jeung zikir nu ribuan na ieu masih istimewaan manehna mentak kadieuna walizalika qala